Abah bari berjalan deui bari menuju puncak Gunung Manglayang. Tah, Abah ayeuna mapai jalan satapak kahiji gunung nu disebat Gunung Manglayang. Anu serba endah pemandanganana, mata kataji anu ningali, mata kabanang anu ningalna. Tah di dieu pisan Abah nepi ka labuh atrok-atrokan ka Gunung Manglayang. Mapai jalan satapak ngajujuh taman wisata mendaki ka Gunung Manglayang. Teu aya nu di sawang iwati hoyong ditonton ku palawargi. Tah di pisan Abah teh kokoronangan yuhayu batur urang wisata ka Gunung Manglayang. Gunung Manglayang anu endahna kacidah pemandanganna serba endah. Tuh tingali di sebelah kiri Abah aya kebon kopi anu mayapa. Tingali ku wargi-wargi ku dulur-dulur nu aya di lemur. Tah Abah kuku rusukan mapai jalan satapak ngajujuh ka hiji gunung sabab aya nu dituju Abah hayang nepi ka puncak Gunung Manglayang. Tah di dieu Abah tos dugi ka pos hiji. Abah rek istirahat heula sakedah. Tah Abah rek foto-foto heula di dieu. Alhamdulillah Abah nempe ka pos kahiji. Cenah wartosna da Abah mah teu acan ditempuh. Tah Abah aya dina jojodog awi. Ayeuna nuju istirahat. Abah moal panjang nu dicarioskeun, moal panjang nu dipedar ku Abah. Dongeng Abah nepi ka dieu, Abah mengucapkan terima kasih ka wargi-wargi, ka dulur-dulur nu aya di lemur gayaan hayang kota. Tah ieu anu ngaran Amang Tajudin teh kanyahoan aki-aki. Untuna geus ompong, buukna geus bodas. Ah, kulit geus kenyot. Tapi ieu kanyahoan wajahna teh Amang Tajudin ieu bentak lamun hayang nongton video Abah nu aya di Gunung Manglayang, buka Amang Tajudin nu aya di Gunung Manglayang. Tah sakieu wae video ti Abah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.